Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu wargi sadaya. Mun ayeuna urang ngobrolkeun Persib Bandung meureun anu kabayang ku barudak ayeuna mah siga stadion GBLA, streaming dina HP, atawa nongton bari ngopi di kafe. Tapi keur anu kungsi ngaliwatan mangsa di tahun 1880 nepi ka awal 1880-an mah aya hiji kenangan anu moal kungsi luntur. Mangsa harita lalejo Persib lain ukur soal main bah wargi. Eta teh geus jadi hajat lembur, jadi hiburan panggedena saminggu sakali, jeung jadi pangbeungkeut duduluran. Harita mah can aya YouTube, can aya siaran langsung dina telepon seluler, TV tabung hideung bodas oge masih loba keneh dipake. Anu boga TV oge di hiji kampung ukur sabaraha imah. Mun Persib main, imah anu boga TV teh ujug-ujug robah jadi siga balai desa. Tetangga daratang, dulur ngariung, barudak diuk ngariung di hareup, nu kolot nyarande kana tihang imah, aya anu mawa sampul goreng, aya anu mawa kacang sangrai, aya oge anu nyeduh kopi hideung, jeung aya oge anu ngan ukur mawa sorak panggorowok. Kebeneran harita anu boga TV di lembur teh di antawisna pun bapa almarhumnya. Nya ku kituna unggal Persib tandang atawa kandang anu disiarkeun ku TVRI, imah sok pinuh ku nu lalajo, teu paduli saha, asal resep Persib mah wilujeng sumping. Bangsa harita musuh bubuyutan Persib lain ukur Persija siga ayeuna. Nu matak deg-degan teh lamun papanggih jeung PSMS Medan. Mun Persib panggih jeung PSMS asa siga final Piala Dunya. Ti isuk-isuk geus aya anu nyebutkeun, engke mah ulah aya nu ngaganggu Persib main cenah kitu teh. Persib harita pinuh ku bentang. Inget teu aya Ajat Sudrajat anu umpana mata kagum, loba ngagolkeun nya. Robi Darwis anu kawentar pageuh di tukang, Jajang Nurjaman anu calakan ngatur serangan, Adeng Hudaya, Yudi Guntara, Asep Dayata, nepi ka Sutiono Lamso anu sok nyieun lawan ngarasa was-was. Eta ngaran-ngaran teh nepi ka ayeuna masih napel dina hate bobotoh baheula. Tapi lain ngan pamain Persib anu jadi tontonannya aya di bentang utama di Imah Kuring. Bentang utamana di Imah Kuring imahnya nyaeta Pun Aki. Almarhum Aki Yaya, mugia Allah ngalapangkeun kuburna sareng maparin tempat anu mulia di sisinanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun Aki teh bobotoh sajati. Mun ayeuna mah aya istilah supporter garis keras sigeunanya. Sigana Aki Yaya teh geus lulus cum laude di baheula keneh ngeunaan garis bobotoh garis keras kieu teh nya. Unggal Persib main, Aki moal kungsi tinggalin. Sok datang ti memeh kick off bareng jeung sobat Satyana Aki Pepe, tatangga beda kampung anu sarua resepna ka Persib. Mun duanana geus datang, nu boga imah ge geus nyaho. Wah, bakalan rame ieu imah teh. Kudu siap-siap tur taki-taki. Awal-awal mah Pun Aki teh caralik anteng, lungguh, bari kelepus udud daun kawungnya. Hareupeun aya segelas kopi hideung anu haseumna katingali can beak. Tapi mun wasit geus niup piriwit mimiti pertandingan, sakedapan wae robah. Aki anu tadina anteng ujug-ujug maju ka hareup TV. Awakna condong sigarek asup ka lapang. Oper, ulah loba gaya cenah. Kena loba kucat kecotnya. Padahal nu dicarikan teh pamain anu jauh di lapangan, main di Bandung tangtuna. Sedengkeun pan Aki Yaya mah ayana teh di lemburnya, puluhan kilometer jauhna di Sumedang. Mun Ajat Sudrajat mawabah, Aki Yaya milu ajret-ajretan nangtung nyilihkeun kursi. Nya balna aya dina TV, anjeunna abret-abretan di ruang tamu. Sakapeung nepi ka ngadupak dulang, ampir ngagulingkeun termos cai. Aduh, ulah lajo ting birigidig jingkrai bari ting parakatak cenah ningalikeun kalakuan Pun Aki. Can beak dirinya mun Robi Darwis rek nyundul bal tah. Aki Yaya ge sok otomatis dengdek cenah tah bari beungna lod-lodan bangun-bangun urat nyundul bebarengan sieu kitu tah. Nu mah tapi kaseureun palebah balna mun teu asup, nu nyeri mah beung Aki cenah. Aduh, ngapuhung cenah. Aduh, pokna bari ngusapan ti koro cenah kitu. Kabeh nu lalajo langsung sok ting barakatak nyakel beuteung bati ku seuri. Tapi kaseureun kitu nya ari geus deukeut ka gawang lawan, tah ieu bagian anu paling matak deg-degan. Aki Yaya sok ngadeg, leungeunna acung-acungan. Suku katuhu ditarik ka tukang, posisina persis sigarek najong bal. Ceker dah anjeunna najong. Nya tapi najong angin.
Eta teh pan bal di TV mah teu kaganggu nya. Nu kaganggu mah bangku kai hareupeun nu sok nepi ka ngageser 1/2 meter. Aya budak leutik nu keur diuk di hareupeunana langsung ngacel luncat bari ceurik. Sabab sieun ku tajongan pun aki, sieun katajong. Ti harita unggal Persib rek nyerang, barudak geus otomatis mundur satapak 2 tapak. Lain sieun ku lawan PSMS dina TV nya, tapi sieun pun aki. Tah eta mah kiaya, aki PPOG teu eleh rame nya. Mun wasit teu mere penalti anjeunna langsung nunjuk ke layar TV bari gogorowokan, wasitna lolong, kacamatana pake atuh. Aya tetangga nyeletuk, ki percuma hahaok oge, wasitna moal ngadenge, jauh di lapangan di ditu di Bandung. Tah si aki Pepe sok nyengor, gandeng sia sarkanjut teu ngadenge mah wasit bonge. Itu teh sakabei mah sok langsung ngaguruh ku seuri nya. Nyada euforiana sakitu ramena wargi. Anu leuwih lucu deui mun Persib kabobolan, si aki jeung sadayana si sok langsung nangtung bari nyekelan silah. Astagfirullah, nah bisa kitu nya. Hanjelu gitu nya. Jadi siga nu kakara kalengitan kebon salengkah leungit hayam anu kabur gitu nya aya. Tapi di antarana sok aya nu ngahibur oge, ki ieu mah ukur main bal cenanya. Tapi jawabanana matak kaget gitu nya ku aki teh. Ukur keur hidep, ukur cenanya. Pikeun kuring mah ieu harga diri. Bener teu nya? Bener oge nya. Persib mah lain saukur mengbal wargi, tapi geus kaabus jati diri getih wargi Sunda. Satuju tuh wargi. Nu leuwih mata kauleng sanajan teu aya hadiah nonton, teu aya AC, teu aya sofa empuk, malah loba nu lalajo diuk dina samak atawa lantai semen gitu nya. Tapi kabunga harita asa leuwih lengkep tibatan ayeuna. Teu aya anu main HP, geus can aya gitu nya. Teu aya anu sibuk selfie. Kabeh panon museur ke hiji layar TV tabung leutik, kadang hiteu hidung bodas gitu ya. Kabeh hate ngahiji pikeun hiji ngaran Persib Bandung. We ari ayeuna mah nya lamun diinget-inget deui nu mata kangen teh lain ukur gol-golna nya wargi, lain ukur ku kamenanganana, tapi sora gogorowokan pun aki, pepeta najung angin, gerakan silat di ruang tamu, barudak nu silih dorong neangan tempat aman jeung seuri anu teu dijieun-jieun. Estuning apa ayana gitu nya, apa adanya. Eta sadayana ayeuna ukur kali jadi carita. Pun aki duanana sareng aki Pepe parantos mulih ka kalanggangan. Mugi Allah Subhanahu wa taala maparin rahmat ngahampura sadaya lepatanana ngelapangkeun kuburna sareng nepatkeun aranjeunna di surgana nya. Tapi aya hiji unggal ningali Persib main sok aya wae rasa anu nyuruwukeun dada. Asa ningali deui pun aki nangtung hareupeun TV bari ngogorowok asupkeun gol gitu nya. Waduh, padahal balna kakara aya di tengah lapang. Tah kitunya wargi keahengan mangsa harita nonton Persib Bandung main bola dina mangsa tahun 80-80an. Cik ayeuna giliran akang teteh tanapi bapak ibu sadayana anu sami sa Yuswa jeung Sim Kuring di kula warga-wargi sadaya baheula aya teu sosok siga pun aki nu mun lalejo Persib teh sok teu daek cicing, sok nepi ka pepeta, tatajong, gogorowokan atawa nepi ka sakeluarga kudu nyingrai sieun ngaceleng katajong siga keur main po wae gitu nya. Upami aya mangga balatrakeun caritakeun dina kolom komentar. Urang silih bagi carita, silih hudangkeun deui nostalgia, sabab sakapeung anu pangmahalna dina kahirupan teh lain ukur kamenangan Persibna, tapi minangka pangeling-eling kenangan endah bebarengan jeung jalmi-jalmi istimewa anu ayeuna ukur kari jadi kasono. Hartur nuhun parantos ngadangukeun carios anu teu rame ieu nya. Wilujeng tepangli dina carita nostalgia Sunda tahun 80-80an salajengna nya. Tong hilap pencet like mun seneng carios-carios model kieu nya wargi. Komen anu bade ngiring ngobrol sareng papada wargi sadayana anu hadir di dieu. Sarang klik subrek subscribe-nya pikeun ngarojong tur nambih sumanget Sim Kuring nyobi ngonten satiasa-tiasa pikeun hiburan urang sadaya. Rahayu bagja kanggo wargi Sunda sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah.